Let's start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Are you ready? Welcome to Music Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Sunda sadayana, kumaha damang? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng simkuring dina channel Panyungsi Basa. Dimana dina channel Panyungsi Basa ieu urang baris medar atanapi belajar atanapi diajar ngeunaan hal-hal kabahasa Sundaan. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin belajar atau mengenal tentang kebahasa Sundaan, hayu gabung di channel Panyungsi Basa. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kebahasa Sundaan dengan materi pokoknya adalah mengenal makanan khas dari daerah Priangan atau daerah Jawa Barat. Mau tahu seperti apa? Simak video ini sampai selesai. Jawa Barat salian ti kakoncara ku objek wisatana, Jawa Barat oge kakoncara atau terkenal ku kadaharan khas ti unggal atanapi ti masing-masing daerahna. Hayu urang pedar sasarengan. Nu kahiji nyaeta peuyeum. Peuyeum asalna ti daerah Bandung. Nu kadua nyaeta dodol. Dodol asalna ti daerah Garut. Nu katilu nyaeta galendo. Galendo asalna ti daerah Ciamis. Nu kaopat nyaeta dodol mangga. Dodol mangga asalna ti daerah Indramayu. Nu kalima nyaeta dodol ganas. Dodol ganas asalna ti daerah Subang. Nu kagenep nyaeta mochi. Mochi asalna ti daerah Sukabumi. Nu katujuh nyaeta tahu Sumedang. Asalna ti Sumedang. Nu kadalapan nyaeta wajit. Wajit asalna ti daerah Tasikmalaya. Nu kasalapan nyaeta tauco. Tauco asalna ti daerah Cianjur. Nu kasapuluh nyaeta tahu gejrot. Tahu gejrot asalna ti daerah Cirebon. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Sudah tahu dan sudah paham kan? Ya, alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham. Akhir kata, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.